Dirgahayu Indonesia negara urangnya cu. Dirgahayu. Boga ulah menang dijajah deui ujang. Ulah kasorang deui dijajah teh wa. Da kabayangkeun sangsara jeung balangsakna kolot-kolot urang baheula. Iya tuh kan tenang. Usaha teu lancar. Sageunahna ge dijajah wa. Cu. Sabab naon? Pan hikmahna mah ayeuna ujang. Laras moal bisa riung mungpulung kieu urang sararea nya cu tanpa merdeka. Tanpa kemerdekaan wa. Nu mawi dek teu disyukurkeun kumaha. Atuh kan tenan wa. Urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur parlaya, di medan danalaga anu parantos pati, di medan jurit. Sah wa mangga. Anu kiwari parantos aya di alam barzah mugia aranjeunna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya cu. Amin. Amin. Atuh ayeuna seueusiwi anu ngeusian ieu kamerdekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cing ngagedur deui nya ujang. Tah eta nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata, dina karya anu terpuji. Sumoh eta wa teu aya sanes bulan. Ku getolna urang ka kebon, ku getolna usaha, getolna tani wa. Disiplin hirup, sumohon mayar pajak, mayar. Da ai berjuang teh ucu lain mangul bedil wung. Sanes aya dalam merdeka. Kudaek bebersihna, boh di buruan, boh di mana-mana nya cu. Sumohon wa. Oke, dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan ujang. Oh sae, mangga wa. Hirup ulah rek pagirang-girang tampian anggur urang paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung urang. Urang gotong royong deui wa. Kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara supaya nagara kuat. Supaya sabab naon? Sapu oge pan leupas tina sabeungkeutan mah paburin cai. Paburan cai wa hese teh. Nya ujang. Nu mawi teu weleh we umajak wa kasadayana warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di ieu nagara. Laras. Kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet. Sumohon. Amin. Gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan. Satujuan jadi we manunggal wa. Nya eta urang sarerea anu ngabogaan nagara anu sakieu keur harenghengna cu. Kan tenan. Harengheng ku dedengean, pajejeut ku dedeleuan. Laras. Rupa-rupa kejadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh tek-tek bengek teu ku hanteu ujang. Meuni mata karareung wa. Tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat. Ngaronjat wa geuning. Akibatina naon eta teh sawatara nyaeta budaya-budaya urang geus ampir dieuweuhkeun ujang. Geus cul dog-dog tinggal igel wa. Ari budaya teh lain wayang golek. Ngungkul. Lain calung lain reog gitu. Ari budaya teh nyaeta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa ngagaduhan bahasa. Atuh ulah-ulah diruksak katiluna nyaeta urang teh ngabogaan aksara Sunda, basa Sunda. Ulah gengsi ngomong dina basa Sunda. Ciri khas masing-masing kuatkeun. Global nama cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an. Lamun urang ngaganggu atawa ngarobah Quran teh dosa kabina-bina atuh da basa sorangan oge aya diruksak mah dosa. Sabab eta teh budaya anu pangkolotna bahasa teh. Bahasa teh ciri khas masing-masing. Nu mawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan pan ruksak bangsana. Iya tuh kan tenang. Sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban wa. Bu ieu ti koro meuni hese anu tangtos atuh wa lah tina panas kana tiis cing atuh pangyieunkeun Cipanas aing pangadamakeun Cipanas bulan awatos ka wa. Meuni asa dipengkek wa geuning bujang-bujang ti koro asa dipengkek
bujang-bujang uang kahandap monoyot monoyot uang heeh nama ieu geuning ai geus kolot ngawayang teh cu nya kitu wa sing sabar we heeh nu mawi kuat teh dina wengi ieu cu naon teh wa da puguh ngagejak di pangalengan teh asa kagagas kumaha wa teh ditinggalkeun ku lanceuk nu dipikat cinta Bapak pangarsa almarhum Bapak Haji Ade Kosasi ta eta meni asa no gencang wa hirup teh nya wa ieu kumpul deuleu para putra putu buyutna buyut sarua we anak incu buyut dewe wah teh nyata asa kapengkek hate teh kagagas ujang laras jadi depan kolotna di Giri Harja teh dewe ayeuna mah jadi digentos ku akang kulan laras putra panengah teh jadi putra cikal wah ayeuna mah kulan anak panengah dewek teh cu sumo biasana mah penengah ayeuna mah jadi anak cikal mun dewe teh nya pamaget pang cikana ayeuna mah heeh cikal keun sing lanceuk genep adi genep laras putra penengah dewek teh anak panengah deuleu jang heeh panengahna wa alah keun ngamuing kucu danya kitu teh atuh di dunya mah jajang sumohon naon anu rek dipika sombong ada aya nu naon anu rek di aku teu aya akueun geuning cu ih teu aya wa harta bana pangkat kadudukan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah helas eta teh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumo sabarna sajabina ti wa tepang jeung anak incu buyut teh ucu laras sareng wargi-wargi di Pangalengan antawisna sabaraha asli Bapak HM Dadang Supriyatna deuleu eta direktur eta teh deuleu di BCM Bapak direktur kulan Berlian Cipta Mandiri berlian cipta mandiri di ieu tempat teh nya eta kumaha Pokana PT Magma Nusantara Star Energy anu disesepuhan ku para tokoh laras Bapak Supram aya Bapak Sanusi Satar Bapak Sanusi Bapak Prengki Bapak Heri Pak Agus Tiamsah adeh Pak Ade Kartimin sareng TEM aya ngirim teh ka ua alhamdulillah nuhun ucuk kagagas deui we kaki besan ieu pangarsa almarhum Haji Mulya Bapak Haji Mulya kulan heeh akina cep hari tapi geuning kagenti ayeuna teh ucuk wa teh boga incu geus bisa ngaji jadi Kiai Haji juara bahasa di TPI teh nya cuk sumohon heeh alhamdulillah pun eleh we dewek dakwahna mah deuleu laras kulanda heeh ayeuna mah ti kelas 3 atuh di masjid masih pada urang sumur 40 kitu ta ucuk asa kagagasna teh heuh kumaha wa geuning silih berganti saling berganti wa kawit aki dewek baheula Abah Juhari almarhum sumohon teraskeun ku Abah Dalang Sunaria almarhum ku Abah Dalang Bapak Lili almarhum pun lanceuk Pak Haji Ade Kosasi almarhum laras sakedeung deui maneh gesep moal lila jang wayahna we naon ari uwa sok ngaletikan lain ngaletikan teh da puguh geus loba nu ngajemput kawas nu ngajurung kadunungan urang uam can boga kursi geus loba nu ngajemput Pak Asep oge cu dah di antarana juragan kolesterol juragan rematik asam urat ngajemput teteh cu tos dijemput pek teh teuing geura bawa deui ka itu
Laras. Juragan burut tuanya kan Sing siram mah. Tah eta cu. Laras. Puguh da teh burut goblok sia. Heeh. Apa nu burut mah tukang genjreng nyarios. Cep Ulah nganuhunkeun ieu ka Bapak Camat miwas setapna. sumohon wa. Bapak dan Rami, Bapak Kapolsek. Ya cu. Sumohon. Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa miwas setapna, Bapak RW, Bapak RT, oge masyarakat Pangalengan sabudeureunnana. Ih kan tenang wa. Upami teu aya pangrojong ti aranjeunna piraku kudu ngawujud di hiburannya jang. Iya tuh kan tenang wa. Ieu kaduduh ti PT Magma Nusantara Star Energy. Laras. Ho, urang syukurkeun ku urang mudah-mudahan eta PT teh cing langkung majeng Amin. kapetik hasil kala buahna nya cu. Amin. Oh. Amin. Yang Ulah. kacekek leutik koro duh. Eta si panas pasihan. Heeh. Cai mah haneut, cai mah haneut. Tak kitu jang. Oh laras wa saya. Kahiji nama, kadua na nyaeta mah paksa si siam itu jang. Ih mapaksa si saw. Sasi anu pinuh ku barokah, pinuh ku ampunan ucu. Pinuh. Mun sekurang nadaek ampun mah. Pinuh ku pangampura. Tak kitu jang asa tereh nya ti bulan ka bulan teh. Laras ti sauk ka sauk teh biasa cikene. Malam dina aya kabungahan ya. Balik deui we kanu tadi jang. Oh ngaran-ngaran jelema hirup di alam dunia kabeh oge bakal kena ku mati. Ih kan tenang. Ya cu. Mohon. Da moal anu langgeng urang. Moal aya nu langgeng ku kituna hampura we ulah dina garapan pawayangan teu tebih teu marganing utami. Sae wa Anggang tina marganing utama jauh tina alus. sumohon. Pan tadi oge teu bodo-bodo acan urang mah Ih da teh gaduh naon-naon urang mah wa. nyangakeun sabrang salayan. Kabar. Lebet ka cabe mah hanteu. Nyangakeun. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu. Sumohon. Etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun cu. Amin amin wa. Urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan. Anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan jeung kesatuan bangsa di negaranya cu. Amin amin. Oh. Amin. Ya, Kulan wa kulan. urang Pangalengan di desa ieu tereh pesta demokrasi dulu. Sumohon pilihan. Tingkat desa Pilihan. Pilkades. Pilkades teh didoakeun nya cu. Oh laras. Sing marareunang. Sawe nu Gerada laptar ti ayeuna ke nya. sumohon sok. Sing marareunang kabeh. Anu menang mah saha we wa. Sing marareunang kabeh we sing meunang. Ada boa ai kabeh mah teh. Ih, ai doa wa mah da doa agama cu. Doa tu hiji we nu menang. Meunang we kabeh nyaeta meunang ridho Allah. Amin. Ya cu. Sumohon. Ai ngaran-ngaran meunang ridho Allah mah meureun anu meunang moal nepak dada. Wah. Anu eleh lapang dada. Bang dada. Demokrasi teh teh. Sumohon. Salah Kitu moal aya nepi ka dendam ngewa jeung sajabana da kitu meureun setiap-tiap gedek nyalonkeun geus siap eleh siap meunang. Siap kalah, siap menang wa. Da kitu nya cu. Sumohon wa. Ciptakeun masyarakat anu kondusif, daerah kondusif, Laras. anu aman. Wa anu tentrem. Silih asah silih asuh teh lamun aya nu meunang tuluy nu eleh teh sumping kanu meunang selamat Anda memenangkan pilihan lurah. Laras. Saya akan mendukung dari belakang. Betul. Ceuk nu eleh itulah demokrasi. Betul. Katawis beragama. Sawuyunan. Ieu mah lain kanu meunang baeud. Baeud. Goreng hate. Anu eleh Kami baruang. ngabaeudan. Anggang Anu meunang mu puas. Nu eleh. Lain kitu. Sani. Lain. Anu eleh. Demokrasi mah nya cu. Sumohon wa. ulah nimulkeun baeud. Ya. Kulan wa kulan. Heuh, kakang ilaing ka dieu kitu jang. Omah awah. Nah moal ka. Heuh, bari ulah menta lagu cu. Ai mah awah teh atuh. Aya nu munut ongkoh ye. Saya aoskeun kan. Pamunut lagu dulu ieu ti Haji Ujang CMR. CMR.
Haji Ajang CMRTA nih Sumohon Kemang Boled Mang boleh gua dihaturkeun saurna teh ka manajer Magma sareng para pemuda beres palek itu wilujeng nonton cenah kitu saur ti Pak Haji Ajang CMR teh ujang Kemang boleh dulu. beres Kemang boleh dulu diteguk punduk. ti ieu mah ti perorangan ya panitia munut kawih tembang wangsit Siliwangi ada saya gitu dihaturkeun saurna teh dikintunkeun ka Bapak Dan Rami cenah ngreng-ngerenganana sadayana. Amin. bisa ada gua Oke pamunut lagu Wangsit Siliwangi ti rekan-rekan PKKNPI Pangalengan. PKKNPI gua Dikintunkeun ka pimpinan Star Energi Pak Agus, Pak Nopal, Pak Budi. Oke ka warga masyarakat sabudeureunnana. Sumohon Oke ka Pak Haji Dadang S, Ketua KNPI Kabupaten Bandung. Sumohon Hah? beres Mbak Tak kitu Ju. wah Hah? Palurah Tegaluar Padadang ka dieu Ka dieu kitu? biar teh kabar Pak Dadang. Oh, nuhun ka Pak Dadang. Padadang Oh, nuhun. ya Tegaluar Pak Haji Yoyo ka dieu Pak Dadan Sundara. beres Atuh Pak Haji Yoyo ka dieu. ka dieu Amuing ujang nuhun. suping gua Bang Payuna. Hah? Ngintun rokok teh. Rokok teh Pak. Kaua. Ieu titipan deuleu ieu aya. udah bisa Di CP Sri Mukti Group. Allah Nyata Pak Haji Yoyo teh ya. Bapak Haji Undang, Pak Haji Nanang, Pak Wawan. Aduh, kararempa sadayana nuhun cuah. eta Bapak Dalang Arman Kurnia ka dieu wah Di Selaawi. Bapak Dalang Arman Kurnia, aya Selaawi Sewu. urang Selawet Cisewu. Sumohon Heuh ka dieu. ka dieu Heuh, syukur cu. Cing Majeng. anu sok lalapor Sok kanyajang cing maju dina senina Siki Konami dari uama geus sakieu uama awakna ge geus loba nu ngajemput teh tadi ge. geus loba nahnai nya wah Geus haroream uama ngawayang teh cu dina duit leutik mah. ku mah dicomotan nu 50 we ka luhur Oh, jang. da seueur generasi ayeuna mah anu Geus boga turunan pan si Dadan dadankeun deh atuh Pak Haji Ade Kosasih Deden. dedenkeun kabarudakeun we nu Hah? nu 30 makahanna Malahan incu oge geus barisa ngadalang anu mah. tos palalinter Adi. Hah? teu palalinter anu 1.200.000 kasih mayakeun ti Banjaran Eta incu dewek deh. saha Haji Hari Kiai Haji Hari ngadalang kita ge wa anu Haji Kiai Haji Petekel teh gini. Oh, Cilik. Jantung halus ngajina euy. oh saya wa Oh, bisa mamawa cetot nih. Yang juara. anu 1.300.000 mah dalang dahyar we cu. ulah Ada puguh ieu teh dina raragami eling hari kemerdekaannya cu. sumohon wa Papan masyarakat Jawa Barat teh Siliwangi teh masyarakat Jawa Barat. motona teh paneh Oh, Silih-silih. motona silih asah, silih asuh, silih asih teh. Oh. Lain megat kana kanikmatan adedi. ai ngeureutkeun Sakira-kira teh dari do mangga sejarah rempe naon nu kejeng teu ridho Asa ku kabina-bina teuing sanungtun Raja Wisuna teh. Lain Wangsit Siliwangi mah Wangsit Sililedek. borok maksud picacapekeun Eta teh bahasa Sunda Wangsit Siliwangi. ai wangsit Ceuk basa Arab mah teh alhamdulillah. oh eta teh Sadayana puji geura sok.
da eueuh hinaeun di dunya ieu teh eueuh Ya memang. pujian saling pajukeun saling hormat hirup teh eta keneh barang nama Siliwangi. Benar. pikir ku sia ta eta teh kaurus alam teh ku cara kitu Usara ciri puji. silih puji silih hormat puji kodim ala kodim teh puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis puji nu ti heula kana ti heula nu ti heula kana paneuri nu paneuri kana ti heula nu paneuri kana paneuri ku Rahman Rahimna kulas asihna nah sia teh Nya da kudu kitu urang Sunda. kabina-bina teh barang nama eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa Nah, ada teu kapangaruhan kudu bahas. da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu Kan beda bahasa. ceuk urang Irian anu ceuk urang mah amis eta keneh barang nama Kan beda sebutan sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu Agar ku bibir. anggar we amis Bahasa Indonesia manis. Jadi nya Benar. heuh ngan bahasa nu beda-beda Bahasa wungkul beda. da ilmiah ti ditu nama mode timah dialungkeun ke balong kecemplung ceuk urang Sunda kecemplung so teh Cek urang Inggris mendalah. ceuk urang Inggris mah ting kecemplung ting jewewer Ya momom. tapi anger ai timah mah kacai dialungkeun kitu keneh eta barangna mah Barang nama benar. brai panon poe ti bulah wetan ceuk urang Sunda teh mah tapi da panon poe na mah teu nyebut brai Nyante. tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa Oh nya. tapi ku braina panon poe ti bulah wetan bangsat garong tukang lacur tu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyaangan bangsat Teu. adil we Tukang beca supir angkot kacangan. sugan ustad we wungkul di caangan ku panon poe teh teu Ai ojek mah teu. Benar. adil deuleu Eta. jeung eueuh nunutan deui Teu aya kitu kan. nu sarujud ka Allah teh deuleu Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge Sakit sia onaman sok nunutan boro-boro make jeung teu digawe teh kendaraan. sujud ka Allah nepi ka kitu tu batur mah tawaf we tawaf Ngapoe ngapetik teh. bumi nawapan panon poe we Teu ngarasa bosan. teu boseneun Teu ngarasa capek. cicing dina habitatna masih cara sia cicing teu betah lelempangan teu betah hees nyaring hees Lapar seubeuh lapar deui. diogo sia mah da ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh kurang. tong boro make jeung kitu tah dengekeun sampeu anu hirupna cicing Aku mah sampe cicing di dinya sampeu mah pelakeun ngarepek sugan lelempangan tapi ngagedean cacak eta hirup cicing nah abet manfaat aya beutian Aya beutian. nah aya hirup nu lelempangan pe ka guna sing araku sampu atuh. era nah teu era ku sampe teh bener sampe mere ka manusia. Bener sakong nyari. Manusia nah meuli carana ditu ka bala-bala dua segini. heuh kitu Ih, ka bala-bala ge nepi kana kerincing. Guru bakila we. cok kembangkeun dina seni oge bebas berkembang seni mah Bebas kreatif. sabab naon seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi Betul? tiada hari tanpa kreativitas Kreativitas. peh dekolaborasi jeung naon ai seni Tiada hari cenah saya. bebas Ai bahan pimajuan mah bener. ai bahan pemajuan mah ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilik kana ka tukang mah zaman abah zaman aki dewek baheula encan kolaborasi baheula mah
ngawayang teh obor ungal juru tuku listrik obor ngebobela geuning ngajuru sinden dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus nabeut teh liang irungna teh harideung liang irung jeung bujur teh harideung heeh ayeuna kolaborasi jeung lampu mode kieu bedi tuna patroma jeung sound system ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih baheula mah toa oge ek-ekan toa ge baheula memberi akina ge sok anu teu bisa dirobah mah Quran oh henteu Quran mah Kang ai wayang mah sok we kanya asal kapake ku masyarakat nya kumaha sangkan hirup sangkan maju sangkan mararajo tingkatkeun baheula mah zaman Abah mah atuh da euy naon Kang angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung gamelan teh nu ngajemput teh aya kana ringul nu matak baheula mah dipurekeun gamelan teh sarone dua bonang we bonang goong panerus gampang sakitu padahal ti ditu nama komplit malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu di Sumatera mah geuning ditakolan bonang tilu gini kan larasna ge beda geuning kumaha geuning mata rasna teh urang Padang mah Orang Padang lalai kanyo, orang Padang lalai kanyo. Dedengan aing mah orang Padang lalai kanyo. oh gitu bener eueuh Ngigana teh meuni eueuh peta ning kitu we geuning kerja. eueuh kreasi Karunya apa? Nya nepi ka Aceh hiji we bonangna teh tuk-tuk. di Aceh tinggal hiji hiji oge geus beulah gimana sorana teh halus Bajarkeun teh cenah oh di Sunda mah pan larasna loba. wah Di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3. ya Pelog salendro, pelog jawar, tapi Sunda mah pelog salendro, sorok pelog jawar naon deh Mandalungan Madenda Mataram Liwung loba tah halu tak eta teh bukti sejarah yen urang teh nagara baheulana tuh zaman pajajaran negara teh boga bahasana boga budayana da aya bahasa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun lain hese meureun teu nyari teu geunah didengena model cikaracak ninggal batu laun-laun jadi lego pek bahasa Indonesiakeun teu geunah air netes aya oge nu ngahartikeun pikaambekeun ini cikaracak ninggal batu laun-laun jadi lego anu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok padahal ini si sinirat mah anu pecak murid salira nya laras kulang bebas berkembang bebas seni mah bener gitu jeung tibatan aing ngamumule seni deungeun da ayeuna teh hampir-hampiran dilejati ka silih ku Junti benar sok geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean tina dahareun makomo mung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket mung di kabaya we tembung heeh di kabaya ayeuna mah ning awewe oge barudak tong boro eta kolot ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor cungcurunganna teh kadeuleu turun tina motor teh bujalna musit leung lamun teh sing kayoan mah leung mun bos ari akang resep kana kitu ih resep teu normal aing teh hayang kana kitu mah teu munafik aing mah ngan meureun kawineun lain gitu
lain. Ya jodoh mah teu naon, meureun diwarah wae. Di warah meureun Gitu. sina muslimah. Naon sababna? Da lalaki mah arijalu qawamun 'ala nisa'i. Naon hartosna aya. Heuh, ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Jo nanyakeun aya sampe teu nyaho meureunnya. Ada Di mata kudu nek ngaji ge kitu. di kaler mah teu diwarah nu kitu. Di kaler teu diwarah nu kitu mah tak abdi aneh. Cek aing oge. Kudu loba gawe teh hirup teh. Alhamdulillah. Baheula mah pan keur di ditu mah wah sia pengalaman. Ngan gapleh we jeung gapleh meureun. Ya kitu akang aya barokah. Balik lempang, balik Gitu. Alhamdulillah saprak di dieu teh. Alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh. Majikan geus ganti sabang di dieu teh. Karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya teuing. Naon dimitoskeun dari akang joli. Dimitoskeun dibid'ahkeun, Dikaradieulkeun. ditahayulkeun. Di animismekeun. Mau kejung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah. Heeh nanaonna. Pada ngadeug-deug nih. Yang pada muja. Di Banjuran kuburan teh kucai make kembang. Pajarkeun teh kuburan Semar cenah. Deudeuh teuing. Pada muja. Ari nu sorangan. Ta ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna. Bisi. Karunya Bisi kapan komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wesi kuning, tulisan ku basa Arab. Lecir geuning ku minyak seungit. Aduh, para kidagang. abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Ari para kidagang naon? Paragi dagang mah modal jeung jujur. Benar kan, benar. Dimitoskeun teh. Murukan kituna meureun. Marukana kituna meureun bisi-bisi ieu tanu dimumulena. Da eta bisi nengakeun jelema awam lainana. Padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang. Aya teh kasemaran. Heeh. Di urang di manusia teh kabeh oge. Aya nu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah diinyeum teh teh diinyeum di mandian. Di mandian. Unggah bulan mulut. Saina dipake mandi ku maranehna dinya. Nya. Dari num. Karunya. Komo bulan mulut mah perebut. Karunya aing waduh. Menya ayeuna percis ya manuk pinguin. Der dia jelema. Padahal Semar sempengangken-ngangken tadina diri sorangan, pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah. Allah Eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah. pada amar teh eta. Cirina manusia beungeutna kudu bodas, ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate. Buruan ate teh gamaran. Nu matak Semar mah teu di baju, hartina lain teu boga baju. Batik Ulah di aku segala rupa oge. Nu matak ieu nama bapak aing ta ieu. ya. Nah, ciga. Aing mah hayang gerak kiamat oge kitu tah hayang gerak nempo di neraka kekerbekanana jelema ieu ye. Naon we kejog di neraka, naon we kejog. Da doraka ti aing atuh. Aing ngomong janji Bandung Bapak doraka. Sabab Gusti mau dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna. Bagi doraka wah kamu jelema kitu mah. Ngomong ka mana karep. Tong di Bandungan wah babu. Di Bandungan lagi pika keuleun. Oke jeung Untung Bapak. kana sungut. Mun kana baju geuleuh. Jadi mah punung kalau tidak itu babasaan teh. Kamana karep Bapak dorakati anak, Bapak dorakati anak. Moal. Kerupuk kecicing. Bikeun ka anak maneh keju. Usaha. Dagang. Usaha teteh. Anu milu usaha teteh akang. Mending ngagebog tukang kerupuk. Nu usaha teteh. Tukang kerupuk molotot teh ka aing. Padahal eta teh usaha sarua we jeung aing nya euy. Sarua. Heuh didoakeun jeung payu euy. Amin. Doa jeung lokal Alah. moli anggur Tukang kerupuk kana mah teu make sosis teh. Rancatan. Naon teh? Sora naon akang sora salap. anu dangdang teh jam 10 keneh. Acing teh
Kancing cetek di sana. Sada sora bango. tak itu nu matak teh geuning lebah dieu Heeh. kurang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah Eta pageuhan beragama teh. lamun teu kitu rek kumaha tuh karunya ieu mah ngadon aki-aki we anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah Bener. karunya aki-aki geura jeung napas narek beak deui Na kumaha ari aki-aki. aya adan geuning karunya aduh aya leuwihna ning adan teh Mun urang Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas mun aja euy napas ponok meureun. la ilaha illallah Allah Mun urang mah ku budak ora atunya wah khawatir. pala wargi subuh ning karunya Gugahkeun budak. Gerah-gugah pala wargi gerak kapala syar koho meureun Kacai kira abdas kuramas. gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae jam dingdingna aya nu maok Aing ngareret urang eueuh barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok di paok teh ku incuna deui teh sadar bari dibere rokok ti beurang sebungkus. komo basa eta mah aki-aki Naon Kang? Aki-aki. rek pada neungeulan deuleu sakampung Nah maok naon ari akal. lain mau atuh dengekeun heula Kenapa ke ditengeulan itu? yo mau ke situ teh Oh bisi barang paok. meureun geus salat asar teh meureun tunuh Oh tunuh. duh geus sare ai eling-eling geus poek padahal poek teh pihujaneun Angkep beren. jo jetrek we kana pangeras suara adan Allahu Akbar Allahu Akbar barang ngareret meureun kana jam dingding kare 4:30 atuh puguh we nu paruasa babala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue meureun ngareret kana jam dingding 1:30 luas manehna oge da ieu mah keur latihan Banyak ya ada latihan ya. aduh ampun Ini kan ke era teh. heeh aduh ampun karunya nek euy Nah, teka batir aki-aki. pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan mata kayak panggil jeung masjid teh kitu ngabiri gidig Trauma beren. ai di imah sorangan gini euy Oh, ada geus maot ini beren. heeh nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh sendiri mun dina lagu eta. heeh sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga setengah genep lalajo Asep Show Asep Show teteh geus Asep Show buka. ngesan Asep Show adan tuh dibuka kieu we aya TV hitam putih Hitam putih. Bari teu beunang di gedean. Heeh. Loba mentengnya. teu menang di gedean ini jeung gegerjedan eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep yo kerelek ke HS lain beuki HS lah si akinya Eta bobalak tunuh aya wae jangan. ai eling-eling adan keur tungtungna Kumaha teh teh? la ilaha illallah korejot bener teh Joko kocok we nyoko cai Allahumma lakasyumtu kitu teh geuning barang rekrot diinum Maka? dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh aing teh buka henteu saur henteu tapi kuat puasana mah Kuat
kuat ya, nepi ka jam 11 maot mereka itu nama salatri berarti alah karunya aing watir kaki-kaki mun aya keneh dibere nu karunya mah tukang bandrek deui nah make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beunghar tukang bandrek jeung akang dek dipaehan ku ieu ku masinis nah wake dipaehan masinis supir kereta api naon dosana apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning klub jauh klub sampe geuning nya benar meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul tinggal gegedohna jauh gugulutukan geuning aya opat siki klub sampe we suuk ka opat balik aya imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang bebarasi heula ai dielapna teh ku lawon beureum ya pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh supaya garing urut lap ya meureun ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api Allah kumaha nolol tina jendela aya naon ieu Mang eta tukang bandrek ngajawabna katunya we sampe dua deui kulub jauh we opat setan masinis amak kajileng eta mah wah turun mau panunggu berengbong tukang bandrek lompat memberi wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu ka rem balik ka itu malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we Parae sebagai gitu teh Kan pondok umur tapi ka pondok umurna dari masinis heeh loba dongeng-dongeng nu karari teh mah deuleuh akang cing orehan dingnya. ayeuna mah orai-orai ge diralaaan ieu dialaan akang padahal teu kudu hese ngalah orai mah nah mawa kerupuk we dua blek nu di kamanakeun akang kumaha pangi we jeung liangna tundaan kerupuk teh kitu sapoe jeput ge leuleus tah hah oraina lain oraina aing da teu dahar nunuan orai nawan Ampun ya. iya Mohon kang kitu nuhun nyakarnya. Mohon assalamualaikum.